Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qulubu ari bendu minasyaitani eta tetep ti setan. Wasyaitanu sareng ari setan khuliqa eta diciptakeun ieu setan minan nari tina neraka. Wal ma'u sareng ari cai tutfiu eta muareuman ieu cai an-nara kana seuneu. Paida goliba mangka di mana-mana bendo saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun paliyag tasil mangka kudu adus itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Muawiyah katampiti Muawiyah. Al-gudu ari isuk-isuk warawahu sareng sore-sore pita alumil ilmi dina diajar ilmu afdalu eta leuwih utama indallahi munggu Allah minal jihadi tinimang perang fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin katampiti Ibnu Abbas. Al-gharibu ari jalma anu ngumbara ida maridho di mana-mana gering ieu si gharib. Panadoro tuluy ningali ieu si gharib an yaminihi kakatuhuna ieu si gharib wa an shimalihi sareng kakencana ieu si gharib wa min amamihi sareng kahareup ieu si gharib wa min khalfihi sareng katukangeunana ieu si gharib falam yaroh tuluy teu ningali ieu si gharib ahadan kahiji jalma ya'rifuhu anu kenal ieu si gharib ka ahad yagfiru mangka ngahampura sallallahu Gusti Allah lahu ka ieu gharib ma kana perkara taqaddama nu ti heula ieu ma min dambihi tina dosana ieu si gharib. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar an Ibnu Abbasin katampiti Ibnu Abbas. Al-ghillu ari unek-unek wal hasadu sareng hasad yakulani eta ngadahar ieu gil sareng hasad al hasanati kana pirang-pirang kaalusan kama saperti perkara ta'kulu ngadahar atawa ngaduruk naon anaru seuneu al hatoba kana suluh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hasanu Imam Hasan. Al-ghina ari jalma anu beunghar al yausu eta jalma anu pegat mimma tina perkara pi aidin nasi anu tetep dina pirang-pirang leungeunna jalma. Wa iyyaka sareng kudu sieun anjeun wa toma'a kana toma. Fa innahu mangka sayaktosna itu toma al faqru eta fakir al hadiru anu hadir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Askariyu Imam Askari an Ibnu Abbasin katampiti Ibnu Abbas. Al-ghaniyu ari ngaran beunghar ghaniyu nafsi eta beungharna hate. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Al-ghibatu ari ngupat zikruka eta nyaritakeun anjeun akhoka kadulur anjeun bima kana perkara yakrohu anu mikangewa ieu si akho kana emak. Qala ngadauh sarojulun hiji lalaki afaro aita nahanya ho anjeun ingkana lamun bukti pi akhi eta tetep di dulur kaula naon mak perkara aku anu ngucapkeun kami kana emak. Qala ngadauh Kangjeng Nabi ingkana lamun bukti pi akhika eta tetep di dulur anjeun naon mak perkara takulu anu ngucapkeun anjeun paqodi tabtahu makanya geus ngupat anjeun ka akho. Wa illam yakun sareng lamun teu bukti fi eta tetep di itu akho naon mak perkara takulu anu ngucapkeun anjeun qadaftahu nyata geus nuding anjeun ka ieu si akho. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah. Al-ghairatu ari curiga minal imani eta tetep tina iman wal madzau jeung ari ngaheureyan lalaki ka awewe minan nifaqi eta tetep tina munafik. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Al-ghuslu ari adus yaumal jum'ati dina poe Jum'ah wajibun eta wajib ala kulli muhtalimin ka sakur-sakur jalma anu bijil mani wa ayastanna sareng sunat nyusur jalma wa ayamassa sareng sunat nyabak ieu si jalma tiban kana seseungitan in wajada lamun manggihan ieu si jalma kana tib. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Abi Sa'idin katampiti Abi Sa'id. Harful fa'i ari ieu eta huruf fa. Fatihatul kitabi ari Fatihahna kitab wa ayatul kursi sareng ayat kursi la yaqra'uhuma eta henteu maca kana itu dua ayat saabdun hiji hamba pidarin hiji imah payusibahum maka bakal keuna musibah ka jalma-jalma
Dzalikal yaum dina itu poe naon ainu insin musibahna ti jalma au jinnin atawa ti jin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'ad Dailami Imam Dailami. Wallahu a'lamu bissawab.